wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali sareng ibu dina pengajaran bahasa Sunda. Mayeuna lebet karena materi capon anu pamungkas diangge kangge evaluasi pembelajaran nyaeta rekaman harian ngeunaan capon. Alhamdulillah, urang sadaya parantos ngalaksanakeun evaluasi pembelajaran ulangan harian ngeunaan capon. Mudah-mudahan naon-naon anu tadi kulidak diwales hasilna sae. Sawiyu saminaon anu geus diapalkeun kulidak. Ibu disiapkeun deui ka dieu atur nuhun kana pelaksanaanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.